pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha ta ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah nyinaran Madinah nyinaran nusa kumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana jelemak wari daek diuk di dieu ye daek diuk di dieu lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek terdorong tina sinar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi naon bae anu terjadi macet jalan bodoh teuing batur mah lain neuk muludan ieu aing mah deuk muludan kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi hebat amat eta Kangjeng Nabi kahebatan Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi ieuh Kangjeng Nabi ba geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi sinar Kangjeng Nabi datang ke perang Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi perang musyrikin Quraisy Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh sahabat mah perang paeh surga tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan cicing di hareupeun imah cicing di sisi jalan maksudnya naon nggak dagoan iraha perang ketika instruksi Kangjeng Nabi perang bot begitu perang kayak informasi salaki bibi maot alhamdulillah rabbil alamin sorga ti heula saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama kunaon maneh ceurik sedih lain kunaon teu aing nu ti heula paeh zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat teruskeun ku para tabiin teruskeun atba tabiin datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea ari eta ku Mama Sanja ai eta ku Ki Bustomi ai eta ku Ki Prawira ai eta ku saantero kiai eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus melandang Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten lain sa Banten kula geus carita tadi cerita Banten cerita Inggris cerita Banten cerita Portugis cerita Banten cerita di Denmark cerita Banten cerita Belanda cerita Banten cerita Arab cerita Banten cerita India cerita Banten cerita Cina Masya Allah pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil ya Allah ya Rabb anu nurut ke Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin berangkat yana ke selatan jadilah Baduy nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya tah ieu Baduy nu teu nurut ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah
diutus ka dia Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjarkeun agama Allah di Banten teh ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunia kana jabatan teu ngalirik kana naon hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat sakitu kan harapan urang nah etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi da maneh teh ku aing teh dipenjarakeun ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunia lulak lirik keagungan mata ieuna ulah dideleukeun kanu ieu bah dideleukeun kanu itu satungtung celi didegekeun kanu biasa cara kuari bah dek bergerak melalui yayasan melalui majelis talib pondok pesantren bah atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan celina bah celina rorek bah celina kitu keneh irungna kitu keneh letahna satungtung letah masih keneh rarasaan nu ieu moal luhur agama bah tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia decelina dengekeun lain urusan dunia kitu keneh lisanna ulah urusan lisan dunia nah nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ceri urang moal luhur Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur urang kataji ku abuya urang masyaallah wahara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang dedengeana lain kos urang urang ningali mama sanja ge zahirna mah biasa bae beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana masyaallah mun geus datang ka dinya luhur agama nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb bae pohare hese jasa eta mah geus sadang bandinganna geus hese irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka daun matana bentik ya Allah ya Rabb istilah parahyangan mah ieu tah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan deh endog lagi tah haju ieu da ge lenggik sakumaha biola masyaallah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata igelis wengi ieu teh urang teh di hadiran ku Kangjeng Nabi ulah disangka Kangjeng Nabi teh teu hadir
ulah disangka Kangjeng Nabi teh henteu ningalikeun ka urang. Kangjeng Nabi teh hadir ieu teh lain undangan aat. Ieu teh lain rek kehadiran simkuring atuh sapira sagede aat. Sagede simkuring komo si eta mah. Atuh ja alamat lagi lain di Kampung Cilongok, lain di Pasar Kemis mah Cisoka Solear. Itu Solear mah lain jelema geusina monyet. Tah. Malam ieu hadir sakieu lobaanana ribuanana. Ieu teh kehadiran Kangjeng Nabi di kolbu masing-masing. Lamun henteu aya kehadiran Kangjeng Nabi di masing-masing jeung moal daek rek ka dieu. Moal daek ka dieu atuh tercatat di benak hati teh aya Kangjeng Nabi, janji Gusti Allah memang di diri urang teh aya nur Kangjeng Nabi. Ketika nur Kangjeng Nabi teh ngadenge ngaran Kangjeng Nabi, muka hati urang di mana nu aya ngucap-ngucap Kangjeng Nabi. Di mana nurek aya takziman, urang teh tergerak sorangan. Lain diundang ku sasaha, asli nama diundang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh ya khairoman, ya khairoman ya mamal afuna. Wahai manusia, nupang bagus-bagusna, nupang mulia-muliana, nupang utama-utamana, nupang luhur-luhurna. Kabagusan, kemuliaan, kehebatan, keutamaan jeung kaluhuranana bisa dibuktikan Kangjeng Nabi teh jadi langit. Kemuliaan Kangjeng Nabi jadi bumi, kemuliaan Kangjeng Nabi teh jadi laut. Kangjeng Nabi teh kamuliaanana ngajadi tatangkalan, digambarkeun ku Kangjeng Nabi kula teh mun teh mah ye laut dijadikeun mangsina, sakabeh tatangkalan sadunya dijadikeun penahna, 7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikeun kertasna, jang nuliskeun kemuliaan kaula, jang nuliskeun kemuliaan Kangjeng Nabi saat laut beak tatangkalan encan anggeus nyaritakeun kemuliaan Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nah, apan cek Siti Aisyah. Cek Siti Aisyah teh Kangjeng Nabi teh kapan Quran lempang, Quran hirup. Lamun Quran bae dina Al-Quran dijelaskeun, ditulis seperti eta moal anggeus komo Kangjeng Nabi na nu dibere mukjizat Al-Quranul Karim. Mulia amat Kangjeng Nabi, luhur amat Kangjeng Nabi, utama amat Kangjeng Nabi. Pasti kemuliaan Kangjeng Nabi lain rek nyalametkeun jelema di dunia, lain rek nyalametkeun jelema sakadar manusia biasa, lain erek ngaluhurkeun pangkat di dunia. Tetapi Kangjeng Nabi mah rek jalametkeun di akhirat nu ukuranna dibeulem di neraka bakal disalametkeun jadi ka sorga. Masya Allah. Iyalah kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung urang jadi umatna kabawa mulya ku mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb. Aya hiji jelema masantren, geus masantren tuluy manehana ngalalan. Masantren teh sakadar ngaji alfiah maleutik, sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut. Ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna gede ngaranan Siti Samsiah. Atuh babari tamah. Nu ngaran Ukudul Juba, nu ngaran Jamul Jawame, eueuhna naonan ku santri mah. Komo Pandeglang Serang mah. Tangkal kiai, tangkal ustad. Kebon buya. Ieu Serang
Pandegelang Rangkas Bitung urang Tangerang Mas santren teh kapan-kapan digelang boh tuh lain lalagan Mas santren teh ka Serang kapan digelang Rama Simkuring pun Rama atupan Mas santren teh di ditu di Kiai Prawira ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak dek ngaji naon lah tuh di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh Mas santren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah ka aing lamun aya naon sia bang ngaji teh kara kamari ka aing deuk ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing menca di mana mungkin masih di mana dicarekan nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngegrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing Abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan Mas santren deui sia kos kitu mah can naon tah mah kakarak bisa maca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan sia kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa rawa santren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Allah dilaksanakeun santren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak lah aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebeja deui ka bapana Abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah sia mah teh teruskeun kasimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kasimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya
nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang. Awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal. Pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh. Komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorangan. Jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneun ge dikiceupan. Brengsek ieu mah bajingan. Ki Ato ulah disangka hebat. Kadeleuna kos kitu kos kiai sarua. Teu meunang manggih nu bahenol. Tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan. Horeng aya elmuna. Nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali. Kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali. Belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep di nyana Habib di nyana pinter di nyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana. Endek saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah. Aya kabeh di manehanana. Haju loba di nu harayangeun baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah. Apa manehanana haju hayang? Henteu. Apa teu normal anakan? Kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat. Nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam. Jajuri kabeh tah mah. Ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung. Ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae, neuleuh pejabat biasa bae. Malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan. Mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna. Wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene. Teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya. Kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana. Hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin. Hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di Timur Tengah mah kitu kos di Arab. Akhirna meuli si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae cilina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tah kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuhna naonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abahna kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai ceulina embena torek bah ai letahna ge eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta atuh bah
cina bedana teh embekna teh keur hirupna teh botak nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embek ku sia dibere hulu embek ku sia ti dituna kieu bah meureun kieu maksudna mah bah ai kolot mah meureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jeung sia tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nyeusehan tah beuh budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawara ngahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanonna tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu bel cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta celi pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk page eta maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan cak bapana luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman
gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidena al mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalama aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden sieuna can sasalama letah ndeu kumaha ieu lalakonna ndeu kumaha batur anu deuk jadi inohong batur anu deuk jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat ya Allah ai batur ka neraka ge mobil batur bajabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia hayang aing tah ukuran ada jeung urusan anak kos kitu ya Allah ya Rabb horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda lu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya di zaman Denmark Ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih kene datang ke ayeuna Paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa Belanda Ambalaya cerita Banten berarti orang cerita negara-negara anu tadi. Nah baheula di zaman Belanda aya Paseban di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkanlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang namangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu lapanganan mana kecamatan nu lapanganan mana desa nu lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu ieu Paseban ngan Pasebanna baheula mah lain kieu Paseban model Banten tah ieu Belanda teh seperti eta ya Allah ya Rabbi kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna musyrikin teh geus gimbir sieun sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah nyinaran Madinah nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana jelema kuari daek diuk di dieu ye daek diuk di dieu lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek terdorong tina sinar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu harapanana tetap hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi naon bae anu terjadi macet jalan bodoh teuing batur mah lain neuk muludan ya aing mah deuk muludan
kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi, hebat amat eta Kangjeng Nabi, kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieuh Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh, asana aing paeh, asana aing paeh. Sahabat mah perang paeh surga. Tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan. Cicing di hareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon ngadagoan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, bot. Begitu perang kayak informasi salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain kunaon teu aing nu teu heula paeh. Zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula. Gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta. Diteruskan perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabi'in, teruskan atba tabi'in. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim, eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea, ari eta ku Mama Sanja, ai eta ku Ki Bustomi, ai eta ku Ki Prawira, ai eta ku saantero kiai. Eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus umalandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi, cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ke Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ke selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Tah ieu Baduy mah nu teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan jembak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jang nanjeurkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna. Masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah, melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas, luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunia, kana jabatan, teu ngalirik kana naon, hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah,
etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi nama maneh teh kuaing teh di penjara ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunia lurak lirik keagungan mata ieuna ulah didelekeun kanu ieu bah didelekeun kanu itu satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah dek bergerak melalui yayasan melalui majelis taklim pondok pesantren bah atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah celina rorek bah celina kitu keneh irungna kitu keneh letahna satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia de celina dengekeun lain urusan dunia kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ciri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah pohara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang dedengeana lain kos urang. Urang ningali mama sanja ge zohir nama biasa bae beuh moal rebuan anu ngaji teh ja alfiah masarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana masyaallah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb Bey, pohare. Hese jasa tamang geus sadang bandinganna geus hese. Irungna mancung ya Allah ya Rabb. Ieu pipina ngadaun seureu ya Karim pandi-pandi gelang mah daun angka. Daun matana bentik ya Allah ya Rabb. Istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh. Gadona ge endong sapoto. Pandi Serang mandog hiji ya. Dijualan deh dong lagi tah haju iya dage lenggik sakumaha biola masya Allah iya bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dia mapan buah nangka malu wow harata iya gelis ya nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain masya Allah mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyarita keudana di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah ulah ka Madinah ningali eta kasep amat bareng neuleuh babareng jeung yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah di Madinah karasep mah masyaallah karim tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh pohara komo Kangjeng Nabi. Nah, ieu awewe Nyi Siti Malikah pohara geulisna. Haju di samping geulis sopan. Ngomongna lemah lembut. Eueuh hiji lalaki nu henteu tertarik. Pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia? Atuh kaget urang. Ndek daek ge henteu. Ka mana dia? Bau burak pohara. Tah eta saware. Iya mah masya Allah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna
Aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi. Bah, atuh paeh di dinya nya mah. Ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah Karim, istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek. Kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna. Cek urang dieu mah ngaranna naon? Atuh nyahoan teh mah ja. Oh sok meureun. Jablay hebat taata. Tah atuh kulataran geulis target ge Masya Allah Karim. Mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak ye teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokona mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge geus lain saeutik ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi-polisi mah yang keamanan yang ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malika teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku da luar biasa geulis da lain lalaga gelis dan lain lalaga ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mah lah tah mah biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mandek ngadakwahan si ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sia batu muludan teh geus oh dibuleudan sapeting 10 juta berarti 3 peuting 30 sabaraha tah atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi sabaraha cepet aing teu percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang. Teu nyaun ka harga, bloon teh budak. Ya Allah ya Rabb dibeli. Cek si Abid beli. Nyahueun nyana bahwa eta teh santri. Nyahueun si Balikah teh bahwa eta teh ustad. Kok daek meuli? Oh, ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu. Iya, geus di kolektif we kunyana. Wah, berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye. Wah, mantep ya akhirna siap. Beli dibawa ke tempat. Datang ke kamar ngerokok heula. Nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua dihebat-hebat tetep we cai tiis. Cai gentong itu. Tah beres langsung Malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai bulunya mulai si Malikah teh si Abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training lain ya nggak deketan ayo dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan gak gitu langsung BH-na dibuka insyaallah
Syabid gewe syabid deh. Insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek hatena. Lalaguanna teh kieu meureun batur teh. Cek Malikah, Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu. Apemnya jangan dulu dibuka. Sebentar lagi. Atuh ieu mah geus kudu dicaritakeun. Bah numbungeun ge ditatarik. Atuh ditatarik tah kos kitu. Masya Allah pernah embereuneuh kuyana. Tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta Malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain. Emang kumaha gitu? Ainu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu. Rada lain deui rasa panasna rada aya. Ieu mah kok kula jadi sieun. Aya naon sih? Ah ja biasa bae cek ki abid asana henteu kajen ku kumaha ge. Kula dibelai kuno sejen, kula dipeluk kuno sejen, geus terbiasa. Lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100. Tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang. Kok aya naon ya? Nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah nyana. Henteu lah cek yang lain dipake bae cenah. Terus be baju dipake deui malah sakorodong ka dieu. Kok jadi kieu sih Malika? Kula mah jadikeun pamajikan bae. Pat. Kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan abid. Iya tuh nanaonan. Endeuk nanaonan kok kikieuan. Aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana. Kula moal meunang balik ka kakak. Moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae. Terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat. Teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha. Lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita. Lamun baheula aya nu disalametkan di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba ku kula deuk diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek Malik kula manggeus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae. Ye, kumanya kula ngawin kos kitu. Ye, awe nu sejen loba de gratis sakeuna. Atuh gratis ge emang aat. Atuh tadi gratis ge siap jasa dong. Nah, iyalah akhirnya terus badahanana baralik, sageusna baralik. Nah, di ijazahan sholawat sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadzakuri jiranin bizi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta
Nabiunal amirunahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu man wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu dua hadiah heula ka Imam Busiri tilu hadiah heula ka Al Mujiz nu ngaijazahkeunana tilu macana make bahar basit opat tambahan make maulaya nomor kalimana kudu ngarti kana maknana nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah sok geura ge urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang Masya Allah Karim mun dibandingkan seperti itu seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh ja urang mah atuh pohara jasa motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae ndek kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh melalui naon jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang ai perjuanganna mah da eueuh gulak-gilak urang teh atuh kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan eta mah di Tangerang di dieu mah henteu di dieu mah henteu teu beda tuh dek ubah Kangjeng Nabi dek di mana kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi hese teh kumaha hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain dibuktikeun ku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said tenang di dapurnya na Saidna keur hese ngeunaheun jasa jadi sahabat teh nungguan perang kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge ieu teh peperangan kajen kukumaha ge dihudangkeun perang Uhud ka kasalakina aya naon rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna kurinjal bae hudang kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeraan make baju kere berangkat naik kana kuda set tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat ka doakan ya berangkat set lapor ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang dah perang Uhud gugurnya na di benan laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana pejakeun ka pamajikanana gugur kitu di benan laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka sorga kula pasti kaajak cekan gas gara balik deui ka ditu ieu besi Siti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amar
mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di medan laga syahid amma mah ye emak bungah jasa emak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap teh masyaallah ieu anak emak caknya doakan mah berangkat jana masyaallah mana seserian we masyaallah cak lain anak aing ngaran Amar persis bapana amat persis aat ngalah ka Arif ieu mah bau perkaduanana bau hebat tamat ieu mah geus nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di medan laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nyana kieu be kapanggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang nah lamun kula ka ditu kumaha emang sia daek perang atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang maneh mah budak ajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ka medan laga wah luar biasa kancolahna di medan laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu tukang joget Saat gugur di medan laga bejakeun deui ka mana usai bah Saat gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus PAKB caknya di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan iya bakal pembajikan saya bener ini kemana milu perang kula awewe mah teh kudu bilang ka medan laga ka ditu cicing we di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen gugu mah izin bae ti Tuan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kancolahna di medan laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teu termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajeun kabeh hatta akuna ahabba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara kitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai ai nyana maca sholawat tuh masalah ngan beusi urang datang ka dinya mawan niup priwit bae kitu nah atuh loba polisi ge nu hebat ai nu hebat tuh masalah
tah iyalah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina, leuwih dipake ka cinta batan hartana, leuwih dipake ka cinta batan ahlina, leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna. Ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang. Itu Sidina Umar ja, Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng. Sehingga ngobrol ya orang Arab nu rada jauh baduy. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga, Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careureut. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seuseurian. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almarhum ma'aman ahaba. Seuri kabeh. Balik ka ibahna masing-masing. Nu urang Arab baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah. Tapi orang indah aja jeung Kangjeng mah kaya bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sina Abu Bakar. Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui. Kula ge sarua ceuk si Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi. Heuh bebejalah ka Kangjeng Nabi. Sagesa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab teh cek urang Arab abdi mah ieu caritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almarhum aman ahaba jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula. Kula mah aya sajen mah bus ka katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula. Lah cek Kangjeng Nabi. Kos kitu mah neraka. Cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokona diwakafkeun jang tuan. Tah lamun kitu sorga. Mun kitu sorga. Nah, kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana aja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera-bendera wasiqal ladzina taqaw ila jannati subara hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah neangan bandera Golkar di akhirat aya ge bandera Sidik bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieu mah terus bae pokoknya harasa lah dengan kebenaran di nyana hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sor pannyana cinta ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya ka dieu tetep kayak milunya di tukangnya gitu sugan teragak bae maneh mah tabah tak itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'aman ahabba ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut
make penahna tatangkalan moal anggeus jaritakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi. Tembongkeun cinta urang melalui sedekah. Panjang mun aya carita tentang sedekahna, sholawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun sholawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku sholawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca sholawat, urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca sholawat. Aya hiji sholawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikeun ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil, ieu marilu kabeh. Milu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh. Ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi, balikna dibere oleh-oleh kadu. 2 dus atau 3 dus. Cek Habib Lutfi, Kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua. Ini harus dimakan ya. Makasih Beb. Berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teh kira-kira Habib Lutfi deuk ngaberkatan kula lain sia cuma asa kasia bae kan Habib Lutfi ngaberkatan naon atuh geus sia eta mah berangkat meli di Jeparan bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mere kadu naon maknana ai sia tah mah teu ngarti mana atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh. Lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula memikiran aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir uraian Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaan lah kukula uraian Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana barang kagowar aya horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tama dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deket jeung pemerintah di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ieulah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh laon dia teh cucuk ya Karim orenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu mah iya setengah karasa ieu kaduna boh parah ieu Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantak
kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu. Hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu. Mantap, kukula mun dicaritakeun seputar Pilpres tahun sebelum Pilpres, hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa ratna. Tetapi kadeleuna kos nu akur kos nu beda, kos nu akur kos nu beda. Masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ke Mekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain baik di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi Jambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif teh ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan elmuna ai si eta mangora kedah di orag teh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama iya adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu jang geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku mah tanggap maung we da ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot ben sabenerna kita teh geus gular-giler we gular-giler urang mah mikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya nama lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah kedua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ka dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten numantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran 3 urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir urang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sekadar di Indonesia tapi di dunia. Nah, carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu engang kadu kadu banen kadu hambalayah tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di dan Serang Belanda eta teh Serang teh cukuran Garut Serang cakurang dia mah sawah mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang gak jadi Kabupaten Pandeglang jeung lobana kadu eta teh ngabogaan sejarah termasuk kaduna ge ngabogaan sejarah anu luar biasa henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh horenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk kunaon teh apel kunaon teh manggis tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari ya kitu-kitu bae sugan ngarti cucu kadu atuh henteu sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh deuk dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge deuk dibawa kan leg-leg ku sia kabeh aku teu garti-gartina ya Allah ya Rabbi aing boga babaturan ku kieu kitu
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ieu teh haul Haji Arif. Tah, tu tadi teh perjuangan datang ke gugur di medan laga. Urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan. Kukula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona. Kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah. Nyana mah nyaho dengan sakitu. Kula leuwih aya ilmu istimewana di samping ilmu pertanian, ilmu perkaduan, aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho. Lain jelema biasa aja Arif. Ngan kulantaran jamna geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu. Jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting nama ngan ku Arif doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru urang, bapak-bapak urang, bapak kolot urang, dulur-dulur urang nu maraot saantara nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana, dicaangkeun dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun aat sekeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang maca ya Rabbi bil abeh kadege ku Kangjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qulila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huna maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma si'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amsara tayfu man wa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya Rabbi ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير من يمم العفو نساته سعيا وفوق متون أن يكير رسمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من هو الآية الكبرى لمعتبرين يا من هو النعمة العظمى لمغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد